tes ngegera gede atuh. Aturan mah teh pakai meuli baju lebaran neng Imas. Dibelikeun ka maneh. Meuli baju kas Imas nanya, besi ngamuk. Imah muni barang persil, bawa perawan ge muni bunga puasa. Mak, entos masarencen bajuna. Entos tuh di kamar maneh. Asik, boga baju anyar euy make lebaran. Arek pamer kasih Mas Saroh. Mak, urang arek ulin kasih Mas Saroh. Nya, kade ulin teh bogohan wae. Nanggeus Mak, Assalamualaikum. Salam. Aing mah iya batu ngalangan wae. Mas Saroh, Assalamualaikum. Naon Mas? Arek ngajak ulin. Kemana? Sawah yuk. Ayo. Yuk. Ya Allah, udah sampai atuh neng Imas nyaun eta baju menang ridit. Ieu mah panjang ngeunah-eunah kerebanangan taris. Oh. Udah. Ada ieu nya. Saroh, urang mah geus beli baju lebaran sia. Harga baju lagi mahal nyawa. Hargana gitu. 250. Celana wae na oge 350. Sia, urang mah cara beli baju lebaran, mangkane kudu deui lebaran. Yang mah geus lah. Pokona mah urang ke lebaran tampil terkece. Wow. Oke lah, percaya aing mah ka sia. Itu cewekna ka dia rek naon? Saroh, dura balik ke sepeda sia datang. Ayo urang balik sepeda aing datang. Asik, urang dibelikan sepeda euy. Aing mah baju si Mas Saroh mah sepeda. Eleh di wae aing malah. Ya geus urang rek balik heula nya, arek nyokot sepeda. Geus lah, saya bawa ka urang nya. Urang geus di mah. Sip. Ya, Mas, tempo sepeda aing maneh herang main cerang kieu. Anjay. Mana keren badai euy. Aing harus jalan-jalan heula. Anjir, si Mas Saroh mah ngalawak banget anjir banget. Ayo naon si sia ngaguran siga nu kasurupan wae. Ayo naon neng? Ma, orang yang beli sepeda, Ma. Pokoknya orang yang beli sepeda si Mas Saroh, Ma. Sepeda anu kos kumaha? Apa geus meuli domba? Kali tumpakannya ku sia. Eleh sepeda oge ku domba mah nu pantang kenceng. Embung, pokoknya mah yang beli ayeuna, yang beli sepeda si Mas Saroh. Yang geus, marek meuli heula sing ngajedog di mah ngejo sama tong ngejo di bebek aing. Siapa? Ma, kudu sarwanya sepeda si Mas Saroh. Ieu budak segala yang beli sepeda keur teu boga duit teh lah para rusing aing mah. A few moments later. Neng,
sepeda nang datang, gerak keluar. Mana? Iya Neng, ya sepedana halus kan? Mau goreng ya mah. Iya sepeda menang beli mahal-mahal. Tuh ya arana, lebih halus sama sarok gitu. Embung ini mah gorengan, cara dikasih basaros, masa nama hela mencrang. Ya Allah Neng, siapa sepeda menang beli mahal-mahal, ke rumah duit deui. Mak iya beli sepeda di mana? Mana goreng patut kieu. Sia, lalu ora wae, ieu menang beli di kerompongan, mahal 50.000 ke rumah. Enggeus tuh, saya menebak domba we kali itu tuh kali itu.